Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Punten Bu biasa nyungkeun waktos sakedap. Mangga. Abdi aya pancen ti guru basa Sunda. Sambung wawancara manawi Ibu biasa diwawancara. Insya Allah. Ku abdi dikalitan ya Bu. Mangga. Dupi nami Ibu teh saha? Ibu Nur. Padamelan Ibu di SMA 2 Tasik teh naon? Di Jalan Es Jus. Sareng saha Ibu damel di dieu? Sareng pun lancet. Ti iraha Ibu damel di dieu? Di tahun 2000. Ibu dongkap ke sekolah kami sabaraha? Mun Bu dupi anu diicau ke Ibu naon wae jenisna? Seueur neng rupi-rupinya. Aya nutrisari, aya hailo, aya ji, aya pamijus nya, jus tina buah-buahan. Aya mangga, jambu, melon, jeruk, tomat, wortel, sareng sajabina lah. Ya. Pamuhon. Biasana naon bae anu sering dipeser ku siswa? Seueur nama ngagaleh teh nutrisari. Oh, naon. Sabaraha jumlah cup anu kaical unggal dintenna? Nah, kami per dinten mah tara tangtos neng. Nya namina ge icalan. Kadang seueur, kadang saalit. Sok kadang-kadang teu kaetang gini nya. Kumaha Bu upami aya siswa anu hilap mayarna? Nah, upami kena nya diparoskeun, upami hilap jamina kadang-kadang tara ngagaleh ka dieu teh nya. Nu sakali hilapeun nya atos we dios lah diikhlaskeun itu. Mun sakitu wawancara ti abdi, atur nuhun pisan kana waktosna nya Bu. Hapunten dieuli aya cariosan anu teu marenas sareng Sareng asnawa. Mohon mangga samulihna. Assalamualaikum.